Hayu ah barudak ini mah baturan abdi nyin pesanan makaroni basah porsi anu 2000. Hah, emang bisa kitu 2000-an? Bisa nya selagi anu melina barudak leutik. Pasti ku abi dijieunkeun. Alhamdulillahnya ieu makaroni basah teh jadi menu bestseller di warung abi. Heueuh eta we tiap anu jajan teh pasti nanyakeun makaroni basah. Teu pelanggan deket imah, teu pelanggan anu jarauh. Jarajana teh kana makaroni basah we. Malahan poe ayeuna mah ti kadua kali ngeuman. Heueuh sakitu geus 2 kali ngeuman ge anger we ka sore teh sok aya keneh anu teu kabagian. Hayo saha di anu can pernah nyobaan makaroni basah di warung abi. Tah jadi porsi anu 2000 mah ku abi di wadahana kana mika jiga kieu nya barudak. Nah cenah teh meuni saeutik. Heueuh atuh da ngaranna ge porsi 2000. Nah yang sakumaha ari hayang loba mah atuh nya jajanna we ulah porsi anu 2000. Oh heueuh kamari teh cenah aya nu komen teh wadahna ulah langsung kana styrofoam plastikan heula. Tah jadi ti heula teh pernah nya ku abi diplastikan tapi si pelangganna teh remungeun majar teh cenah ciga rujit. Jadi we nama ku abi teh tara diplastikan. Tapi kamarane nu sok jarajan bisi hayang styrofoamna diplastikan. Sok we tinggal ngomong ke abi teh styrofoamna hayang diplastikan. Pasti ku abi diplastikannya. Tah ngomong-ngomong ieu ti tadi abi geus nyeun sabaraha porsi makaroni basahnya asa teu eureun-eureun. Tah jadi teh nu jajanna barudak leutik tetangga anu deket imah. Anu jajanna teh sore-sore samemeh berangkat ngaji. Padahal ieu teh geus sorenya tapi tinggal eta matahari masih keneh moncorong. Saking ku halodona meureunna nya poe ieu.